Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur badaya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu anu kasep sakacamatan Gunung Halu cek ma eta ge nya. Dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Mas bagian anu ka-15 karya Kang Rompis Kang Yepi Cahyadi anu kasep teh nya anu manis anu geubis di Ciamis meuni muringis. Luar biasa ieu nya imajinasina Kang Rompis resep abi ngadongengkeunana oge nya. Sareng dina dongeng-dongeng enggal mah pala warginya simkuring ge da teu acan terang di mana ngadongeng nya di mana maca di dinya simkuring ngadongeng teh kitu. Enten sami-sami menikmati ieu lalakon kitu nya. Eta kurang doakeun Kang Rompis sing sehat teras berkarya kanggo ngahibur urang sadayana nya. Namun satacana dilajeng ka diulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bapak-bapak bari nyantai nya di bumina sewang-sewangan oge di Padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur di perjalanan di pasar di pabrik di kantor pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya sareng ulah hilap di like di komen pokona mah komen we saka inget ngacapruk teh naon nu penting mah komen gitu. Gitu nya ulah hilap di share ajak baturnya tatangga dulur baraya yuk orang ngasubscribe akuna Dongeng Sunda Mang Ian gitu mah gitu ya. Paksa nu teu daekeun mah gelutan. Sareng kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan nya aya gaji saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring oge ku karyana Kang Rompis teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana itu nomor dana nomor dananya kade sanes nomor anu sanes nomor teu ulah dipasangan ya dari nomor togel. Sabaraha we saiklasna ya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Mas bagian anu ka-15 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
ngocapkeun Mahya anu geus aya di leuweung puncak. Mahya kana gawena beuki getol teu wungkul ngandelkeun beunang ririwa baladna Ririwa Darsi. Ngan aya nu aheng dina diri Mahya, lamun nyacaran reuma teh kacida gancangna, kawas miboga tanaga anu kacida rohakana. Tapi anehna sok sanajan geus barang gawe ripuh, Mahya tara ngarasa capek. Ngan nya kitu kana barang daharna kacida rewugna kawas taya kabentetan, pikeun Mahya sorangan tara ieuh jadi pikiran anu penting pagaweanana tereh rengse. Ari si Kaja najan mineng manggihan perkara anu aheng sarta teu kaharti ku pikirna, tara loba tatanya ka Mahya. Pikeun si Kaja mah sagala rupana geus nyerenkeun ka Mahya, geus karasa ku si Kaja. Mahya mah tara tik-tikan atawa itungan dina perkara kahasilan. Pon kitu deui basa ningali Mahya bisa babarengan jeung enden ruminten, si Kaja teu kungsi tu nyatanya ka Mahya. Sabalikna si Kaja ngarasa bungah jeung reueus ningali Mahya bisa babarengan jeung anak pangagung. Sahenteuna atuh lamun Mahya nanjung teh, si Kaja oge geus tangtu bakal milu nanjeur. Sok sanajan si Kaja teh katinggalina jalma bodoh, tapi tete lageningan miboga hate anu bersih, tara aya dir miboga rasa sirik ka batur. Malikan deui ngeunaan Mahya, sabenerna mah geus aya hiji pangawasa anu nganci kana awak Mahya. Eta pangawasa teh kacida linuhungna miboga kakuatan anu kalintang ahengna. Ari pangawasa anu nganci kana awak Mahya taya lian lintang ti pangawasana Prahasta Sangkala. Ari hartina Prahasta Sangkala nyaeta leungeun anu ngabendeng. Bihari anu nyangking kana ilmu Prahasta Sangkala teh nyaeta Ki Badraseta, jawara ti Tatar Kidul. Ari Ki Badraseta taya lian lintang ti guruna Aki Muhdi. Aki Muhdi sorangan sasatna mah guruna Mahya, tapi pangawasa Prahasta Sangkala Ki Badraseta teh kacida bedana jeung pangawasa Prahasta Sangkala anu nganci kana awak Mahya. Katitisan ilmu aheng balawarginya, jadi guruna teh nu boga ilmu eta. Jadi turunna teh secara tidak langsung begitu ya. Mangsa puluhan tahun kalarung nalika Raden Songgara jadi jawara pilih tanding, kulantaran inyana miboga pangawasa aheng nyaeta ilmu rahayuning urip. Pikeun ngabeneng pangawasa rahayuning urip, Ki Badraseta ngalakonan tirakat ti hiji alas anu ngaranna Leuweung Giriwis. Ki Badraseta boga karep hayang males kanyeri ka Raden Songgara lantaran adi saguruna Ki Durgali nemahing pati ku Raden Songgara. Samangsa ampir cacap sataun Ki Badraseta ngalakonan tirakatna, dina hiji peuting Ki Badraseta kadatangan goib. Ari eta goib ngaranna Begawan Candramawa, hiji sesepuh anu linuhung nyaeta ti bangsa jin Islam. Begawan Candramawa nibahankeun pangawasa ismu Prahasta Sangkala ka Ki Badraseta. Ari ismu Prahasta Sangkala minangka sir ismu atawa hawana mustika Prahasta Sangkala anu ngaranna Jalaraksa. Jadi sajatina pangawasa Prahasta Sangkala mah nyaeta mustika Jalaraksa. Ceuk sakaul ujaring carita, dina mangsa 100 tahun katukang di alam lelembut aya wangsa siluman anu gagah sakti mandraguna lantaran miboga kasakten anu kacida linuhungna nyaeta ilmu rahayuning urip. Ari ngaran siluman anu ngagem eta pangawasa teh nyaeta Prabu Garanuka. Kasakten Prabu Garanuka teh taya nu mapakan wuruh sadurung winara. Kulantaran miboga pangawasa anu linuhung, Prabu Garanuka teh teu weleh nyieun pacengkadan. Loba karajaan siluman sejena anu diranjah ku Prabu Garanuka
harta bandana dikukudan ka nagarana. Pon kitu deui bangsa manusia, Prabu Garanuka ngahajanyeun kariweuhan, loba jalma dicokotan ku Prabu Garanuka sarta dijieun parepeh di nagarana. Ningali pola Prabu Garanuka anu mingkin ngagalaksak, para raja samiuk sauyunan ngayakeun serangan ka Prabu Garanuka, tapi para raja sakti teh loba nu kasoran, teu kurang para ratu linuhung bobor karahayuan, kabeh teu bisa hojah ngayonan kasakten Prabu Garanuka. Pon kitu deui para resi jeung para begawan, loba anu perlaya ku pangawasana Prabu Garanuka. Nepi ka hiji waktu, Prabu Garanuka dijora ku begawan Candramawa ka nagarana, atuh keur duanana tarung rongka, silih jajal pangartina silih pentangkeun pangawasana. Geus kitu we meureun kuduna, Prabu Garanuka anu ngagem elmu rahayuning urip teh bobor karahayuan ku pangawasana Prahasta Sangkala atawa Mustika Jalaraksa, bogana begawan Candramawa. Prabu Garanuka dicerek ku begawan Candramawa sarta dikerem di Tegalan Wilaheng. Tiwangkit Prabu Garanuka dikerem di Tegalan Wilaheng, kahirupan di alam lelembut tingtrim deui. Tara kabejakeun aya pakewuh estuning ayem tentrem keur tara harja, kitu deui di alam manusia tara kadenge aya jalma anu diiwat ku bangsa siluman. Tug nepikeun ka hiji mangsa, aya jalma anu muhit kana elmu kasilumanan nyaeta pangawasana rahayuning urip. Ari jalma anu muhit kana eta pangawasa tayalian lintang ti Raden Songgara. Teuing kumaha mimitina nepikeun ka Raden Songgara bisa ngagem elmu kasilumanan rahayuning urip. Ceuk sakaol beja lamun hayang muhit kana elmu rahayuning urip kudu ngorbankeun nyawa puluhan jalma sarta jajantungna kudu dikorowot ku leungeunna. Raden Songgara anu geus kaancikan ku iblis teu galider keukeuh inyana hayang muhit kana elmu kasilumanan rahayuning urip. Ari jalma anu mimiti jadi tumbal Raden Songgara nyaeta Sinden Darsi atawa sok padanggalandih Nyi Kawi. Wisik goib anu katarima ku Raden Songgara netelakeun, lamun rek ngamimitian naikeun elmu rahayuning urip aya syaratna, ari syaratna kawilang bangga nyaeta kudu numbalkeun wanojangora anu masih keneh parawan sarta miboga wanda anu kacida geulisna. Untung we nu lalajo di dieu mah nya lolobana mah geus teu parawan, jeung teu pati geulis teh. Jadi kalem moal ditumbalkeun ai kamu. Untung katanya untung we di dieu mah ini hungkul nu lalajona. Jadi kalem moal ditumbalkeun ya. Aman. Ini kapan teh? Ari syaratna kawilang bangga nyaeta kudu numbalkeun wanojangora anu masih keneh parawan sarta miboga wanda anu geulis. Tisaprak begawan Candramawa bisa ngelehkeun Prabu Garanuka, Mustika Jalaraksa teu sirikna pada marebutkeun ku para raja nagara jin oge ku bangsa siluman sejena. Mustika Jalaraksa teu oleh pada ngadodoho pada ngintip-ngintip pada hayang miboga kana Mustika Jalaraksa. Oh berarti mahya teh teu kahajanya palawargi mengebenangkeun mustika eta teh jadi gede milik mahya mah. Ningali ketakna para wangsa lelembut, begawan Candramawa miboga kahariwang, kasieun aya perang rongkah sasama wangsa lelembut ku alatan marebutkeun Mustika Jalaraksa. Saleuheung lamun kacangkingna kudu bener, moal teuing jadi kamelang, tapi lamun kapimilikna kabeneran kudu jahat, geus tangtu bakal jadi manawa pikeun balarea. Awahing ku ngarasa ringrang, begawan Candramawa boga maksud hayang ngalebur Mustika Jalaraksa. Ari ngalebur Mustika Jalaraksa nyaeta ku cara megatkeun ramat masna anu nyaramung teu kaselangan. Begawan Candramawa boga payakinan lamun Mustika Jalaraksa geus ngalebur, pangawasana bisa nganci kana dirina. Tapi tetela
Ramat Mas Jalaraksa teh kacida liat jeung teas teu bisa dipegatkeun ku sabangsaning gagaman atawa pakarang. Begawan canda mawa kungsi nyobaan make pangawasa sangkan Ramat Mas Jalaraksa teh bisa pegat. Keke Ramat Mas Jalaraksa teu bisa pegat, antuk namah begawan canda mawa beak dengkak ngarasa taak teu untuk pikeun ngakalanana. Dina hiji waktu begawan canda mawa menekung kanu agung minang saraya kanu maha kawasa sangkan aya pituduh kadirina. Ku getemna lumaku tarekah begawan canda mawa teh tegaplah. Begawan canda mawa menang wisik sangkan Ramat Mas Jalaraksa bisa pegat. Eta wisik mere iber lamun Ramat Mas Jalaraksa pegatna ku cucuk buah saninten. Tapi lain harti ngahaja ditojoskeun atawa diteuk-teuk ku cucuk buah saninten, anger bae moal teurak Ramat Mas Jalaraksa bakal pegat nyaeta ku cucuk buah saninten anu murag ku sorangan tina tangkalna. Sabab dina eta cucuk buah saninten anu murag teh aya 5 cucukna anu miboga kakuatan alam anu hamo bisa kabendeng ku pangawasa. Tuh sakumaha weduk oge ku cucuk buah saninten mah bakal teurak. Satu tas menang pituduh begawan canda mawa lunta ke alam manusia, inyana neneangan tangkal saninten kukurilingan di alas geledegan. Nepi ka hiji waktu begawan canda mawa anjog ka hiji leuweung geledegan anu tayalian eta teh leuweung puncak. Didinya pisan begawan canda mawa manggihan tangkal saninten anu kacida jangkungna. Lian ti jangkung teh eta tangkal saninten teh buahna lalebeut jeung baradag. Begawan canda mawa uleng mikir nyeun tarekah sangkan saninten anu maruragan bisa keuna kana Ramat Mas Jalaraksa. Satu tas menang cara anu kalintang hadena begawan canda mawa gasik nyeun lombang di handapeun tangkal saninten. Oh anu nyieun lombang teh begawan canda mawa nya balawargi. Rengse nyieun lombangna begawan canda mawa nancebkeun ratusan pancu anu sareukeut dina dasar lombang. Ari pancu atawa pasek dijieunna tina kai goib anu ngaranna kai mukalah. Kai mukalah moal buruk najan kasaput ku waktu, moal bobo ka batas ku mangsa. Luhureun lombangna ditutupan ku kain sutra arunika anu kacida ipisna. Luhureun sutra arunika disaeur ku taneuh sarta ditutupan deui ku sabangsaning dangdaunan. Sing sahabai oge moal aya nu nyangka lamun dilebah dinya aya lombang anu jero jeung gurawes. Mun seug teh mah kaparengan aya sato atawa manusia anu teu kahaja tigebrus kana jero lombang, geus tangtu bakal perlaya sapada harita. Awakna bakal rangsa katiir ku pasek kai mukalah anu seseukeutna nanding jara. Begawan canda mawa geus boga ijiran lamun dina hiji waktu buah saninten anu maruragan teh bakal kacida lobana. Nalika buah saninten geus ngunung-ngunung tangtuna bakal ngagebruk kana jero lombang. Lamun kitu kajadianana Ramat Mas Jalaraksa teh bakal pegat sapada harita. Rai poe ganti minggu, cacap minggu datang bulan, rengse bulan manjing tahun ratus tahun geus kalarung. Begawan canda mawa teu boleh nganti pegatna Ramat Mas Jalaraksa. Tapi rarancang sok rajeun nyalahan, buah saninten teu kalis namru ku sabab dihakanan wae ku ririwa, nyaeta ririwa babaturan ririwa Darsi. Kersaning pangeran mahya anu keur mulungan buah saninten teh teu kahaja tigebrus kana eta lombang. Ramat Mas Jalaraksa langsung pargat katinggang ku buah saninten anu ngaburusut marengan awak mahya anu ngoleang ka jero lombang. Basa mahya metot Ramat Mas Jalaraksa
Eta pangawasa teh langsung nganci kana awak Mahya. Eta pisan anu jadi sabab daya isarah anu kasungsi ku Begawan Candramawa. Leuwihna ti eta pancuh sareukeut tina kai mukalah teh teu neurakan awak Mahya ku sabab kaburu kabeneng ku pangawasana Bajra Karang. Tapi sok sanajan pangawasa Prahasta Sangkala geus nyangking kana awak Mahya, hanjakal kakuatanana teh can bisa muncak merlukeun waktu anu lila. Sangkan kakuatan pangawasa Prahasta Sangkala bisa balik deui ka Wasbihari. Wallahu a'lam bisawab. Kacaritakeun deui Mahya, inyana keur ngagedok nuaran tangkal karinyuh jeung tangkal saliara anu lebah dinya mah kacida kekepna. Pon kitu deui si Kaja, inyana sarua keur ngadekul nyacaran kakayon di lebah rungkun anu ngawates reuma Gunung Uncal jeung Leuweung Puncak. Aya 4 jalma pating juring kang ngurusu kanu bala. Ari eta 4 jalma teh tayalian lintang tigani jeung 3 baturna anu ngaranna Obing, Ajang, Katut, Emad. Opatanana terus bae kukurusukan bari sakapeung ngidikeun ka palebahan cagawe Mahya. Jadi kumaha ieu teh Kang Gani? Maksud teh rarancang urang nangeur arek ngucutkeun saung si Mahya sarta ngukur sakabeh barangna. Pokna si Obing ngurusukna ngarandeg heula. Nya rarancang nu geus paheut tina poe kamari moal teuing ngadadak dirobah. Urang warah si Mahya teh tuman nyiksa jelema mah teu kudu diteungeulan. Ningali saungna rugrug sarta barangna ledis geus tangtu matak aral lapanan. Walon Gani negeskeun ka si Obing. Keke, hari saung si Mahya lebah mananya? Parasaan mah di behlana teh aya kaciri aya saung. Ceuk si Emad bari nengetan kabeh lebak anu aya tangkal mala. Sigana mah nyieuna di palebah lengkob sabab di dinya mah kawasna aya susukan udut baheula. Walon Gani deui ngalelebah. Tah, lamun bener saung si Mahya lebah dinya, urang teu kudu ngurusuk ka dieu. Kuduna mah pae jalan wates reuma wae. Engke bakal anyog ka palebah wates. Di lebah dinya mah kabeh laneuh atrapane nyote geura. Ceuk si Ajang nepikeun pamanggihna. Bener gitu Sarjang. Ku dewek kakare kapikiran. Ayo tuturkeun dewek. Bisi si Mahya kaburu balik manten ka saungna ke. Temal Gani inyana gagancangan naik deui ka jalan reuma dituturkeun ku nu tiluan. Heuleut sawatara waktu anu opatan geus anyog ka wates lengkob, tapi tetela basa disidikeun kabeh landeuna teu kaciri aya rungkunukna saung. Sabenerna mah ti lebah wates lengkob saung Mahya teh geus tangtu bakal atra ka tempona
ngan untung saung Mahya kaburu disumputkeun tina paningali maranehna ku Riri Wadarsi. Beuh, geuningan eueuh euy. Lamun aya mah di lebadinya asa pamoalan teuing teu kajeung. Pasir Lanyung anu sakitu jauhna ti dieu mah pan atra katingalina. Lamun saungna hanapeun lengkob asa piraku deui. Sabab di dinya mah kakayon jeung rungkun sakitu jarangkungna jeung karekep. Pokna Gani bari panuna teu oleh nelek-nelek ka palebah lengkob. Moal kitu euy, si Maya jeung si Kaja mah heesna naluhur kai. Ceuk si Obing bari sarua nyidikeun ka palebah lengkob. Nah, ari ngomong teh sok amana karep sia Mawing. Pugu dah si Maya jeung si Kaja teh kunyuk, heesna ngagulantung dina kai meureun. Ceuk si Emad geuh-geuy ka si Obing. Eke, ari eta hanapeun tangkal Marapi kawas saung euy. Tuh, coba tingali cing bener di si dewek salah teteh nyoan. Ceuk Gani curugna ngacir nuduhkeun ka hanapeun tangkal Marapi, meh bareng anu tiluan nyidikeun ka palebah tangkal Marapi anu teu pati jauh ti dinya. Bener pisan Kang Gani, eta teh saung. Teh lah si tangkurak teh nyaung-nyaung di dinya geuningan. Ceuk si Obing mumuka bunga. Bener pisan Kang Gani, eta teh saung tuh. Katingali hatupna ge tina euri. Ceuk si Ajang ngantepkeun caritaan si Obing. Hayu euy, urang gagancangan muru kadinya. Hade kudu salawasna waspada bisi katohian ku si Mahya. Poma ulah aya nu kumawani cucar-cacar, bisi jadi mata panyuriga engkena. Pokna Gani bari miheulaan ngurusuk kana jero reumah. Anu tiluan nuturkeun Gani pating kurusuk kana jero reumah bari teu oleh rurat reret nengetan kayaan di dinya. Tekung si Lila anu opatan geus anjog ka palebah tangkal Marapi, teteh lapisan di dinya teh aya saung anu kacida tohagana, sakurilingna dijieun tina kai laleutik, dibehareupna make bale-bale tina awi baruleud. Aya kuaha de barang jieun saung teh euy, nepikeun ka wewegi geuningan. Obing, Mat, sok gerak kukudan barang-barang nu aya di jero saung, samemeh ieu saung dirugrugkeun. Ceuk Gani mere parentah kanu duaan. Si Obing jeung si Emad gasik arasup kana jero saung, teu lila duanana geus kaluar deui bari marangul beas katut barang anu sejena. Eueuh deui barang nu liana, ceuk si Gani tumanya kanu duaan. Eueuh Kang, ukur ngari baju bubututan. Tembal si Obing bari gideug. Ajang, usi laing cacagan da tihang saung belah kidul, dewek rek ngadekan tihang hareup. Si laing Obing ge Emad, ngababat di beh gigiranya, sok buru gagancangan, bisi nu gablegna kaburu mantau ge. Ceuk Gani mere papatah deui kanu tiluan. Teu miceunan deui waktu anu opatan pating gardok nyacagan tihang saung, kai pating galubrag pasolengkrah kana lemah. Dina waktu anungan sakedeung saung ampir rugrug ngari sabelah deui. Hiung kadeng aya suara anu saheng tarikna keranan. Gebeg atuh anu opatan teh pating raranjug. Panonna teu sirikna barun celik, beungeutna ngadadak sarpa. Atra pisan anu keur dicacagan ku maranehna teh lain saung Mahya, tapi sayang engang anu kacida gedena. Sayang engang anu ngadaplok dina dahan kai anu panghandapna ukur ngari sabelah deui. Pemirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningan. Teu karaosnya tos episode ke-15 saninten emas. Lalakon kahirupan mah kitu nya, teu boleh aya nu dengki. Aya nu dengki teh nya teu geunah rasana nya ripuh gitu, urang beuting teh nyeri hate
mikiran anu didengkina nya bari jeung lamun dilakukeun pagawean nu goreng dobel tah cilakana teh kitu nya. Matak jauhan sifat dengki teh sabab eta awal jelema cilaka. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.